wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbang nyana ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nusugi wayas alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan nyana menta ka nusugi. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah jeung Rasul teh miwarang anu nyaan lain miwarang sakadar tetapi nyaan nitah migawe nitah usaha jadi urang teh dititah ai butuh mah kasangu atuh usaha ai butuh mah kana dahareun atuh jadi karyawan ulai dahar gembul gawe embung ai pake hayang bagus imah hayang bagus ai utah kedul usaha dititah ku Kangjeng ai beuki dahar neangan dahar usaha tani gawe dagang ngojek dititah lu bener dagang ulah sok sadagang-dagang bebeja mah tilok untung ai dagang mah terus jambung mere rugi bae dongengna kadang-kadang ditipu kadang-kadang untungna jameureun lamun rugi mah moal dagang terus eta dalil lu pelit bokos gitu kita teu berkah aja sok kasinggungan jelema teh atuh masing-masing bae sih ai henteu mah henteu bae ai heueuh mah atuh heueuh bae ngan gedean ka heueuh jeung dititah dahar teh kesang sorangan ulah batur nu digawe urang nu untung batur nu jual beli urang nu menang untung batur nu digawe jadi karyawan urang nu menang jatah nek naonan dari kos kitu gawe henteu naon henteu ai jatah hayang cek urang kulon majapuk jatah empuk aduh Gusti Allah Kangjeng Rasul teh ngajelaskeun kaunggulan seseorang anu nyana mawa tambang mawa patik mawa golok mawa kampak sesuai jeung kebutuhanna ka gunung ka leuweung nuar kayu ngalaan suluh kumpulkeun talian panggul bawa ka pasar jual hasilna pake ngadapakahan dirina anakna jeung nu dibutuhkeun ku nyana masyaallah hebat Abu Nawas ge pernah muriangnya barang muriang ningali dunia teu hartina aing daripada engke paeh dihisab ku dunia lah aing mah nganazarkeun ka pamajikan neng saksian kakak nazar mun cager ieu kuda anu bagus teh dek dijual kalawan harga nu murah
batur mas 1000 dinar yang mendek dijual telah ngan 200 dinar baik kunaon emang kak nazar kakak geus teu nganggap kana dunia mun cager dek dijual murah atuh kae kos kitu mah teu kebal cager pabajikana kan ditegor kak pan kakak nazar besi gering deui kuda nu bagus dek dijual heunya bawa ku jaya ka pasar bejakeun kuda bagus dijual murah ukuran 1000 dinar tapi cuman 200 boh jelema tuh nyongsrong kabeh boh atuh perebut atuh henteu saparapat harga acan ngacung kabehan saha nu siap kula jadi cek ieu mah nyumponan panazaran kabeh ngarusapan ka Abu Nawas hebat amat Abu Nawas geus teu nganggap cenah kula mah ye kana dunia teh geus teu nganggap jasa mantak dijual murah jadi ngan syarat kudu hijikeun jeung ucing-ucingna 800 hargana sakitu bae sakira teh harga kuda lawa dimurahkeun dan kudu sapaket jeung ucingna 800 aduh jadi cak Abu Nawas teh kan teu salah kan teu laku atuh bawa deui carekan ku pemajikan masan murah-murah teu laku wallahu a'lam teu mungkin kana teh cek pemajikanna jadi salah meureun nawarkeunana ade kukula iulah urusan kakak urusan neng aja dia bisa teu laku gitu atuh wallahu a'lam geus kitu bae emang kumaha kitu mantak teu laku mah ai ieu mah ieu kudana tetep dijual 200 sesuai panazaran ngan kudu sapaket jeung ucing-ucing hargana 800 cek pemajikanna kakak pinter oge jangan tah eta teh ngalambangkeun naon coba ngalambangkeun naon ketika jelema gering teu nganggap kana dunia dinazar-nazarkeun beuh keur gering mandek mere ka masjid anu dek mere ka majelis anu dek mere tah baekeunan ke kadulur-dulur lantaran dek balik ka ditu sieun besi ditegor ku Gusti Allah teu kebal sehat ora jadi sudah kohe widih mengkonon teu jadi teh balik deui tah ka resep teh balik deui eta lah Abu Nawas teh kos kitu horenganan jelema di mana-mana endek ka Mekah persiapan endek ka akhirat ge sehat bararasaan moal waka gering asana isuk ye nyin kahadean teh ya babari keur gering mah beres sehat deui we teh atuh koret merepet dur pet balik deui teh jelema teh keur sehat bapelit mentak sekali-sekali ku Allah dibere gering Haji Pendi mah ngomong aing alhamdulillah tilok dibere gering jauh Firaun jatuh mah ge baheula tilok dibere gering mah bahayang dihebatkeun hebat do fisik Bah Haji mah tilok gering pugu jore hayang dihebatkeun nya mah jore teh gering-gering teh jore nu bagus mah doakeun sing gering jeung sing terus ka ditu nah keur gering mah bener letik dunia teh letik jasa eueuhna naonna agak balik dibawa ka mana aban bawa ke rumah sakit putusan dokter kudu di ICU geus boro-boro naon kan leuleuh dahareun jeruk geus teh nya ya pamajikan mak aya singkirkeun apa kumaha geus teh aya atuh resep ge sehat ditangkep nangkep deui ye lain cok cek ya si eta mah atuh nangkep ge si itu na geus teh nangkep lah ka ulah sok kabohongan diri ka
ulah sok kabogan diri kan lah geus bae narima sakitu ayana. Geus jawaban mencari jawaban mah kan urang atuh lamun indah so teh aya jawaban. Ieu urang seri itu seri, urang nangkep nyana nangkep eta kan aya jawaban ngaranna. Ai sepihak doang mah. Atuh caka majikan anu geus-geus lah bener tah dunia litik ketika gering nangkarat keluarkeun rumah sakit malah mapan keluarga nih ulah ngabejaan bahwa penyakitna ieu geus teu bisa ditangani ku dokter geus ulah dibejaan besi haju langsung hos ngalenyap jana ulah ngabejaan ge Pak dokter geus teu sanggupeun, tukang urut geus teu sanggupeun, ieu mah bapak mah tinggal ngitung jam doang. Sial. Udah badak lamun urang alayan nu paeh, ulah sok aju nu kos kari itu didatang-datangkeun. Abah penyakit naon ieu? Penyakit anu. Ye, tatangga kula ge penyakit kos kieu paeh. Kadenge kan ku nya goblok teh budak. Usir. Jadi nele dunia nanaon dah urang ya urang dibere para raid angsongan jeruk angsongan apel angsongan bakakak kaditukeun sebab urang geus teu hayang tah sagala rupa urang borok dina suku aju dibere sapatu nu hargana 20 juta teu hayang urang teu hayang los kaditukeun urang geus borok suku aing Haji Pen dibere nu geulis paling ge kunyana di toilan doang alah toel cek awe da naonan dieu aing di toilan doang mah getek cek cenah tuh nah geus ka ditu paling cek Haji Pen di tengah ditu teh hayang sebab geus harpat. Nah iya ge dunia teh kitu hek dibere sehat deui boh jahe nu itu ulah kusasaha nu itu ulah kusasaha sehat deui mah beda gering makan gering itu kumaha itu los aing mah ridho beuh pohara ridho itu tos sebab jana teu butuh. Nah dunia ge kitu teh ieu Abu Nawas teh lain sembarangan horenganan kinayah ketika jelema dibere sehat deui atuh segala rupa ge teh jadi deuk ngajual murah ge kudu sapaket jeung ucing jadi tetep 8 juta 1000 didar keneh. Nah kembali deui ka aslina nu madak jelema lamun geus daek pepegatan jeung dunia geus hebat hirup keneh daek pepegatan jeung dunia carana sodakoh pake syiar eta geus hebat hirup di dunia na aya lindekanyana tapi daek pegat waduh pan urang mah leungit sapedah bae ge beuh atuh leungit sapedah modal nangis beak motor hiji parah pada eta bakaran. Nah mau itu kinayah mau tambang mau pedang neangan kayu bobengket kemudian panggul jual berarti berdikari lah berarti kurang mah teu kudu kieu teu kudu dek neangan kayu ka anak wari urang nurutan hadis ieu cenah yu urang neangan ka leuweung itu hayu atuh ka leuweung mana tuh dudu imah nu keur dibangun teh heuy atuh sia di borgol kajen ku pake janu bogaan eueuh ku anu dek neangan kayu ka mana urang leuweungna jaga seueuh di urang mah tuh gunung geus eueuh gunung mana anu kuari bisa ieu mah sakadar gambaran berdikari geus urang kuari mah tuh jadi karyawan asal lu bener jadi karyawan dagang asal lu bener dagang ngojek eta leuwih hebat daripada jadi PNS ji atuh gojek bae teh mah berdikari sorangan ai PNS mah teh mah kokocorana ge teu jelas. Atuh teu jelas eta mah. Menang hebat doang, ginding doang padahal mah seuneu mah lulu di beuteungna.
Ge aing ngojek mas ngan letik lah seuneuna. Ai dutan mah gojekna. Di mana cenah kula siapa? Tanjak ka ceglok naon dire. Dutna mantep. Nu diboncengna ge deui ngarasa ngeunah deui. Ajeuna kok teu direm ka. Tolol nu diboncengna. Aduh, masyaallah. Ai ditanya teh kula mah sedekah susu becek ya. Tarolol kabeh ge ieu. Wa anna may yaf'alu dzalik sayyana jelema anu migawe modal kitu yakni berdikari sorangan khairun lahu leuwih bagus ka manehna tinimbangnya ngadatangan rajulan zaya sarin lalaki atau seseorang nu sugih wa yas'alahu kemudian menta syai'an min mali usaha sanajan leutik kadeleuna hina leuwih hebat leuwih mulia leuwih bagus tibatan jana menta kana sugih. Allah karim. Kiai yang boga pondok bagus teh haju menta beungeutna bakal borok engke jaga di akhirat. Henteu kudu hayu bae amalkeun sabisa-bisa. Dah henteu tergantung ka pondok bagus, majelis bagus. Ilmuna bersihan. Coba ge kajeun ngalalampar masalah handapeun tanggal kayu cara ki dakok seh dakok bae. Nya da mah handapeun dagal kayu bae geus kana mah gaeuh. Jeung murid da ge teu menang leuwih ti 3. 3 4 hiji kaluarkeun. 4 hiji kaluarkeun. Ulah hayang loba. Ieu mangariung titah tausiah jelemana aya 20. Ya mah cenah urang atuh ngariung beja sarua bae niat lagi geus bagus kula manek balik bae lah teu kudu tausiah. Ayo bae tausiah sarajan saeutik kan. Ya Allah, tapi amplop mah angger kan jageuna. Garila ieu mah kadang-kadang ge. Masyaallah karim. Hayu Mbak. Kerada batuk ya kena saeutik ye. Ai geus kaluar ti dinya ngajak-jerek bae belah ditu. Cak urang dinya tek batuk beneran gitu. Eta teh maksudna daun. Maksudna saeutik kurang giat, lobaan giat berarti geus lain lillah. Geus lain lillah, masyaallah karim. Hese urang hayang lillah teh hese, jasa hayang lillah teh lain lalagaan hese. Allah karim. Sawaun atahul mas'ul apakah nyana mentah haju dibere kudu dipentana atawa memang teu dibere ditolak kalawan penolakan nu bagus sarua bae tetep teu bagus. Rajul allazi yubashiru wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha at-tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa al-insanul haqiqi wa huwa habibullah azza wa jalla wa muhrimuhu wa arusuhu kama qala Abu Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah wa fi riwayatin awliyaullahum araisullah yihi berte lain hiber apak-apakan kadeleku urang ditongtong. Haji Pedi bisa hiber atau ditembak jelema. Lain. Yakunu fi batinil arif aya di jero batin jelema anu wauh ka Allah. Iyalah wa huwal insanul haqiqi. Asli nama manusia eta. Urang mah kuari campur-campur kadele ku jelema bangun jelema padahal mah urang ngarendeng jeung sapi ke ngomong kamu teman saya cek sapi kamu teman saya gitu cek kebo bukan ini mah lebih dahsyat teman saya diakut kok kebo ku sapi
di aku. Ketika orang ngaku jelema bahwa saya adalah manusia, kebos seserian. Datang ka ompong keboge. Yang serikeun jelema ngaku jelema. Sia batur bae teh jahon aing menyaho. Sarua sia jeung aing nyatuan, malah mah aing mah magrib eureun sia mah terus bae. Cakep bae emang aing teh yaho. Aing mah eureun jagara di sisi nyeun di kandang cicing bae geus sana aing mah asal penting eureun sia mah kadeun aku aing terus bae leuwih dahsyat tibatan aing. Terus ke gedung-gedung ngopi, gedung-gedung nyusu. Aya nasi goreng nasgor. Be terus trek aya bae mie tek meuli deui sia mah. Terus bae penting saeutik bae. Boh, Indomie di endogan. Ngambo atuh sia mah leuwih ti aing. Sabenerna mah sia mah kakak aing cak kebo. Urang kalau kakakku jadi jelema heula atuh. Jahoregadan jeung kebo teh kakak adi. Jeung sapi teh kakak adi. Komo si eta mah. Betul dia dianggap kerajaan aku kebo. Inilah atasan kita. Wa huwa habibullah azza wa jalla. Kekasih Allah azza wa jalla. Bahkan mahram Allah. Bahkan papanganten jeung Allah bahasa waliullah. Sebab hanya panganten lah nu duduaan mah indah luar biasa. Waliullah eueuh dianggapna kabeh makhluk nu ayangan Allah berdua dengan Allah. Masya Allah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang sepuluhan Allah ka11. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'u. Allah nu kaopat. Wala khamsa illa huwa sadisu. Kalimatna. Maksudna naon? Selalu barengna jeung Allah teu dianggap nu sejenna. Masya Allah kurang kumaha ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kok teu izin sih? Padahal Allah teh leuwih deukeut tibatan urang urat genggerong. Urat genggerong teh nempel jeung urang, Allah mah leuwih deukeut. Deuk kumaha deui kok urang teu izin. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Nu ngendalikeun teh horenganan Allah. Siga urang kan leumpang siga urang, diuk siga urang, ngomong siga urang, katangerang hayang siga urang. Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Satu ketika urang hayang ka Jakarta ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Satu ketika urang hayang umroh ku Allah dihenteukeun mah henteu bae. Aya bae tak kagagalan. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Anu paling hebat urang boga kabogoh geus hidup semati janji. Seminggu deui urang deuk kawin. Di bawah batur. Yahulu bainal mar'i wa qalbi dikendalikan lain milik sia di Lauhil Mahfuzna kita mah milik cocodot. Oh, eta yahulu bainal mar'i wa sok telah. Mending dikaallahkeun. Trek ketika urang bisa ngallahkeun maka uranglah mahram Allah. Artinya mahram Allah keluarga Allah. Uranglah papanganten jeung Allah. Eta mah bahasa-bahasa jelema anu geus bersanding jeung Allah. Kekasih Allah eueuh deui kekasih salian ti Allah. Mahram Allah eueuh deui keluarga di jero hate kecuali duaan jeung Allah. Papanganten jeung Allah kama qala bi Yazid al-Bistami ahlullahum araisullah. Ahli Allah ma araisullah. Etalah panganten jeung Allah. Bapi riwayatin auliaullahum araisullah. Etalah panganten Allah. Artinya apa panganten jeung Allah? Geus pala ya'riful arais illa mahramuhum. Udunya ka panganten kecuali mahramna. Lahum muqaddaruna bihijabil insi. Nyana dicadaran ditutup make tutup aring. La yarahum ahadun ghairallah. Nundul ka para panganten kecuali saurange kecuali Allah. Ya Allah karim. Eta sok inget ka dongeng di ieu teh naon gara-garana rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa dari Grogol baheula ieu mah kan ka di Baghdad. Seorang dokter kedatangan ku kiai
Kiai ahli filsafat sekaligus wali Allah. Datanglah nyana ke rumah sakit jiwa. Begitu datang ke dokter, babaturana dokter, dok, saya ingin melihat bagaimana tingkah-tingkah orang-orang yang sedang dirawat. Boleh. Kamar ieu aya nu keur susurya. Pindah deui aya nu keur ceri, pindah deui. Nu paling ajib terakhir. Hiji ieuna di borgol karena dahsyat. Dua ieuna di borgol suku na geus teu meunang ka maman. Tapi jana ngomong kieu. Indah nian hidup ini cek jana. Ya Allah. Tidak ada di dunia ini yang paling senang dan paling indah kecuali aku. Bahasana geus pohara jasa. Orang semua ngontrakannya, sayalah yang memiliki. Indah. Ditongton tak ku kiai jeung ku dokter, dok. Bagaimana sih orang itu bisa indah? Sementara tangannya di borgol, kakinya di borgol, tapi beliau bilang indah nih ya. Senang betul hidup. Coba kita lihat keluar rumah sakit. Jelema di luar rumah sakit make kuda bagus bun kuari mameureun baby band. Kieu bae ngalamun jasa, ngalamun. Tidak menghiraukan orang lewat di hadapan rumah sakit. Dok, lihat orang kaya. Mobilnya mewah, pakaiannya bagus. Kemudian dia duduk termenung, tidak menghiraukan orang lewat, kelihatannya bingung. Sementara ini di rumah sakit dibelenggu ketawa-ketawa. Dokter, iya juga ya. Iya, makanya dok. Coba itu bagaimana coba penafsiran dokter? Saya juga bingung. Nah ini dokter ikut gila nih dokter. Dok, ternyata orang yang dibelenggu, orang yang dirantai, hatinya bisa melayang kemana-mana. Bahasanya pun tidak ada yang lebih senang dan lebih indah kecuali aku di dunia ini. Orang sedang senang berarti. Kita lihat ke depan rumah sakit, mobilnya mewah, orangnya gagah, bajunya begitu nyentrik. Hari ini tidak pakai jas, panas, pakai emang blow on. Tetapi kelihatannya bingung dah. Ada orang yang badannya dibelenggu, hatinya merdeka. Ada orang yang badannya bebas, kemana gerak, mau apa saja ada, hatinya terbelenggu. Saya mau tanya dok, maning mana hidup di antara dua? Cek dokter dua-duanya gila semua. Dua-duanya gila semua. Dokter tahu, yang pertama kita pandang orang gila beneran, yang kedua orang yang setengah gila, yang ketiga itu pun gila-gilaan, yang ini mah yang ini gila bohongan. Dokter harus tahu. Coba cek oleh dokter, asli apa enggak gilanya. Inilah orang merdeka. Nunyaho orenganan layak dipul wali ilal wali. Nyana hanya gila-gilaan ya nama. Karena embung babarengan jeung makhluk, embung babarengan jeung pemerintah, embung babarengan jeung dunia, diborgol dibelenggu. Badan mah bisa dibelenggu, hati bisa merdeka ke awang-awang. Bisa terbang kemana saja dia mau. Ke aras pun bisa terjadi. Dibandingkan dengan orang yang badannya merdeka. Kendaraan ada, uang banyak, badannya sehat, pilih ini, pilih itu. Tetapi hatinya terbelenggu. Nah iyalah potongan-potongan anu. Termasuk si eta mah belenggu na gede jasa. Kurang. Awak mah sehat, tapi hati terbelenggu. Ketakutan kehilangan dunia terbelenggu, takut sama istri terbelenggu urang teh.
dagang besi teu maju terbelenggu, takut diturunkan tahta kita terbelenggu kita. Aduh aing besi teu naik, aduh aing besi diturunkeun, aduh aing besi dagang teu maju, aduh aing besi kendaraan aing aya nu mawa, aduh aing sendal aing besi, eta lah terbelenggu. Waliullah, orang yang bebas, merdeka ka mana bae bisa hiber, awak bisa dibelenggu, dirantai, bahkan dirantainya macam-macam, mungkin di penjara, mungkin di rumah sakit jiwa. Hati merdeka bisa hiber kemana-mana. La yariful wali ilal wali. Cek dok, cek dok. Apa lu? Cek dok. Aduh, masya Allah. Cek dok. Dicek ke dokter. Nyar seserian. Dokter gila. Sial. Lu yang gila. Saya udah ketahuan gila, dokter ikut gila. Dicek, bener. Saraf bagus, jantung bagus, paru-paru bagus, darah tinggi, darah gula bagus, pencernaan bagus. Tetapi anak gila-gilaan. Tisaetik di zaman baheula model koskarar itu karena fitnah. Itu Habib gila beneran ya nama. Iya. Tadi anak gila-gila aja jadi gila beneran. Atuh Aisyah mah geus kebal gilaana deui. Nah, katebakna ku bangsana. Mata ketika urang asup rumah sakit beda kan. Tingkah-tingkah jelema gering teh aduh aya nu cicing bae, aya anu teu puguh nu dirasakeun aduh sia naon nu nyeri nu nyeri atuh ado-adoan bae nyaho aduh seputar rumah sakit, apalagi di rumah sakit gila dianggap jiwa anu tapi ku bangsana nyaho. Kula ketika ngalayad ke salah satu rumah sakit jeung almarhum Abah, karena loba nu wau di rumah sakit akhirnya ngalayad lah ka ieu aya salah sahiji nu dilayad jangan ngedeng bagi kiai alhamdulillah ngalan geus dia biasa bae, tapi barang keluar di mobil eta mah jelema hatena Allah-Allahan bae. Kok kajawan sih? Kok kajawan? Tak urang bingung, ku lagi bingung. Kok nyahueun bahwa hatena Allah-Allahan di mana tandana kan teu nyaho urang. Berarti kan jelema luhur. Nah, ieulah kajawan ku bangsana deui. Kula bang ngalayad aja pendek gering nyaho, di jerona karung. Sebab sabangsa meureun manan gitu ge. Tak iyalah ahli Allah ieu keur carita auliaullahum araisullah. Papanganten nyanda jeung Allah. Lah awak mandek di mana bae? Di borgol, di belenggu. Itu masalah. Tapi ruhani bisa melayang kemana-mana. Urusan Gusti awak aing. Waktu beredahar dan urusan sia tambah awak aing. Tapi roh aing urusan Allah. Masya Allah. Bingung dokter ge, bingung. Eta dokter teh ya, bebeja tah ka kiai. Yai, ternyata tidak ada sakit apa-apa betul. Inilah ahli Allah. Keliru ketika ka rumah sakit jiwa teh keliru mana nu edan beneran, mana anu setengah edan, mana nu edan-edan. Ya kuari ge kadeuleu edan kabeh. Asli. Di zaman akur bae jaweur di jiwana edan ieu. Muqaddaruna bihijabil unsila yarahum ahadun ghairallah. Eueuh nu bisa neuleuh ka panganten. Panganten Allah kecuali Allah. Saha nu bisa kecuali hanya Allah, sebab nyanalah nu aya di hatina. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Fa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi.
nyana innallaha kitu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dulu samar ka Allah. Apa Allah pernah teu neulekeun ka urang sadetik? Teu pernah. Apa Allah teu pernah ngadengekeun sadetik ka urang? Teu pernah. Atau Allah ayat teu nyahoeun ka urang sadetik samenik? Teu pernah. Kurang sok dibaca kapan? La takhuduhu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Teu pernah teu neulekeun sadetik ka urang. Tapi urangna konyol amat di hareupeun Allah, nu selalu urang dideulekeun ku Allah, kok urang teh berani-berani WA-an, SMS-an, hanya orang-orang goblok. Itu dideulekeun ku Allah masih WA-an kan emang tolol. Di jelema keur didengekeun ku Allah make ngobrol jeung jahe segala rupa. Man ieu mah tolol bin goblok bin boloon. Teu pernah lah tahu sinatu wala naum. Teu pernah nundutan, teu pernah sare. Urang teu pernah teu dideulekeun di mana bae ayana, teu pernah teu didengekeun di mana bae ayana, teu pernah teu dikajahokeun di mana bae urang ayana, tetapi urang berani ka Allah, nu kangen Allah. Nah, teu jadi panganten urang mah. Ketika urang jadi panganten mahram Allah, maka urang bakal pinuh adab di hareupeun Allah. Kesetiaan urang timbul. Naon bae parentah Allah nyanggakeun Gusti, sebab di hati tidak ada siapa-siapa, hanya Allah. Aya nyanyian ge, di hatiku ada kumismu. Weh, di hatiku ada bibirmu, goblok meureun. Belah hatiku cek jangan. Kadia aing mau peso. Ya Allah ya Rabb. Jadi kajen teuing ngahiji di kerumunan orang banyak. Waliullah kajauhan, layak dipul wali ilal wali. Kula ka rumah sakit abah ngomong zikir bae eta mah jelema teh. Da teu kadeuleu biasa bae, tapi katebakeun. Sakumaha ieu di rumah sakit gila. Bukan gila beneran. Cek dok coba ge. Ternyata bener. Nyana bahasa lagi indahnya. Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini kecuali aku. Sebab keur babarengan jeung nu bogana. Manusia semua ngontrak ya nyana. Sebab nyana keur bareng jeung nu bogana. Dokter. Inilah orang-orang gila, termasuk dokter gila. Artinya tangan silahkan belenggu, kaki silahkan belenggu, hati dengan Allah bisa terbang. Fahadha tayyar yakunu fi batinil arif wa huwa insanul haqiqi. Jelema bisa diimah, jelema bisa, tetapi rohna bisa ngalayang ke mana-mana. Beserta Allah keur papanganten jeung Allah, keindahanana keur babarengan jeung Allah. Nu nganyahokeun jasadna mah kanyahoan keur diu, keur nangtung, keur ngobrol. Tetapi orang keur jadi mahram Allah, tetapi horenganannya keur papanganten jeung Allah, hanya duaannya na jeung Allah. La yakunu min najwa salasah illa huwa rabi'uhum. Nyana bisa tiluan, opatan, sepuluhan, orang nyana pikiranna keur jeung Allah. Ilah qulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahun nazirin. Bisa hiber di kerumunan orang banyak. Mual keliru. Ketika ditanya Gus Dur baheula jauh-jauh di Masjidil Haram, Gus coba tolong tunjukkan mana sih waliullah. Aya jelema make udeng-udeng itu kali bukan. Itu kali bukan. Aya jelema make bajuna rapi, itu kali bukan. Aya jelema make tasbih-tasbih nang di kieu-kieu kocek. Bukan. Aya di balik lawan, ketincak-tincak ke jelema. Itu dia. Yes. Cek coba. Begitu dicek bener. Masya Allah. Orang Cirebon ketika hayang nyaho poe Jumat kan aya Kangjeng Nabi Khidir alaihissalam jeung Kangjeng Nabi Ilyas di Mekah di Masjidil Haram, Jumat di Masjidil Haram, Maghrib di Masjid Madinah. Selalu unggal Jumat. Hayang nyaho
cek coba di mana tak Kangjeng Nabi Khidir teh di mana jeung kos kumaha nanya ka kiai nu sejen teu jauh ayalah seorang kiai Indonesia nah, coba tanya ka kiai anu kiai saya ini rindu sama Kangjeng Nabi Khidir pengen tahu yang bagaimana tandanya aja tandanya sekali dua kali itu bisa oh karena maka sumpah wallah saya pengen tahu oh kalau pengen tahu nanti kalau keluar ada orang yang tangannya dibelakangin di belakangnya ada tasbih warna merah tapi tidak terlalu merah itulah udah ada ditungguan baik Masya Allah ayah ngarupa aki-aki tepikar sepe janggotan lain si iyo oh Rudi bener di katugangkeun mawa tasbih warna beureum langsung ku janda cek ewak sasalaman bener ieu kan tanda Kangjeng Nabi Khidir eueuh tulangan langsung keluar minta didoakeun minta didoakeun langsung Kangjeng Nabi Khidir ngomong Kangjeng Nabi Khidir saya ketemu dengan Anda aslinya dengan guru Anda bukan dengan Anda kok nyahoan pesuruh guru Anda nyahoan eta kos kitu teh sahanu nyaho tah waliullah mah nyahoan karena kamu maksa terhadap guru Anda sampai sumpah-sumpah jadi yang kelihatan bukan Anda yang kelihatan guru Anda waduh jajaran salah geus lah eta waliullah teh seperti kos kitu ketika orang dititah nah iyalah aya rahasia ku waliullah mah nah kok bisa kajahoan kos kitu teh sebabnya nangis jadi habibullah kekasih Allah mahram Allah penganten Allah eueuh nu nyaho kecuali Allah walaupun ditutupan dibelenggu dan lain sebagainya tetep bae kajahoan Masya Allah karim wa qala azza wa jalla wallahu a'lam minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim fiqhul hadis tawi kilaiki ku fikih hadis hiji utai kang awaliku wujubu zakati wajib zakat fil ibilis saimah ing dalam ibil saimah dalam ibil laburan dua nahyul khaliyataini utai kang kaping donai ku den cegahne den carubaken den cegah wong kang nyampuraken antafrikil ibil saking misah-misah onta nu mandak dipisahkeun rugbatan karena Allah demen fi adami ikhraj zakat ing dalam ora metuakeun zakat au qillatiha taw ngidikakeun zakat bisa-bisa bae ulah ngazakat atawa supaya saeutik kitulah cara ngahelahna dua utawi telu utai kang kaping teluna iku atargi bunga dedemen pi ikhlasin niati ing dalam ngaikhlaskeun niat yadai zakat ing dalam ngawehakeun zakat ibtighaan limardatillah karena arah-arah nyupri kadue karidhaan Allah taala opat utawi kang kaping papat jawazu akhdhi zakati kuwana ngalepe zakat kohron galawan den paksa jelema teh daek ngazakat paksa idam tanah rabbul mal tatkala narima nyegah sapa kang nganduna harta min adaiha saking neganine zakat wa tujzi'uhu lan juz wa tujzi'uhu wa jazaahu dan juz ya rabbul mal hu ing mal in fatahu ajralan sajan podo ing rabbul mal apa ajruha ganjaran zakat jadi menang nyokot zakat kemudian dipaksa di mana embungeun nu bogana dina ngaluarkeun zakat mun diurang di kitu-kitu mantep jasa antaran pejabat loba jasa nu sugih nyana nu kudu dipaksa ku urang pisah-pisah ya zakat deh kula rabbul madawa wa tuziuhu lan narima ka juz-juz ya zakat hu ing rabbul mal wa in patahu ajruha
bisa baik gitu terus dibagi-bagi ku urang sanajan ai ganjaran mah tetep baik wajib dipaksa walau lamun urang aya pemaksaan gitu mimiti urang kabupati paksa ku urang aya nul kalimat tahrimul uqubah utai kang kaping 5 na iku dan haramkeun siksa bi akhdil mal kalawan ngalap mal ya na hurmata malil muslim kena satuna harame harta ongkang muslim adillatu iku tawi pirang-pirang dalile itu urba iku qotiyatun kang bangsa qoti itu tawi dalile tahrimul uqubah iku qotiyatun kang bangsa qoti ama haditsu bahzin Anapan utai hadis kibahaz hadza ikilaikan amma hadis bahzi hadza anapan teh hadis kibahaz hadza ikilah hadis iku bahwa maka utai hadis iku khobaru ahadin zoniun khobar ahad kang bangsa zon la yuqdamu alal qati oranana den ingin akan khobar ing atas kang bangsa qati pamilal aimatilan iku tetep setengah saking birang-birang imam mayaro tai wong kang ningali aman micara man jawazal uqubati ing wenenge siksa bil mali kalawan harta akhzan narang ngalap bi zahiril hadis kalawan zahire hadis wa qaulu Ahmad dan utawi ya qaul jawazul uqubah iku qaul Imam Ahmad wa huwa lan utawi ya qaul dhaiful mudrak iku dhaif dan temune li annahu kana satuna qaul iku yutau dan witan ya qoli zulmatika dua rizolamatika ada birang-birang kang zalim bab li amalil nas bil batil zolama ya iku bab aku li amalin nas bil batil az-zakat utai kang kaping 6 iku az-zakatu la tahilu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al ilmu la yufariqul alima ga'uddawi ilmu iku orana pisah ya ilmu ing alim. Galallahu ta'ala ngadawu sapa Allah ta'ala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'u lalam bimaradi oranana iku saking biwisikane wong tetelu angin huwa awi ya salasahatu angin Allah rabi'uhum iku kang kaping 4 salasa walau khamsatin lan warana kang lilima illahu angin wa ya Allah sadisuhum iku kang kaping 6 khamsa wala adna min dhalik wala aktsara illahu ma'hum warana bakang leuwih kidik saking mangkono-mangkono khamsa wala aktsara lan warana kang leuwih akeh illahu angin utawi Allah iku ma'hum sumertane ya aksa aina makanu ikun di tinemu iya aksar golal arifu alwar tajishiyu mucasaba al arif alwar tajishiyu radhiyallahu anhu ganilar benu sepala saking al arif alwar tajishi al ma'iyatu bil ilmi ma umumun utawi sifat bareng kalawan ilmu ma iku umum bil kurbi khususun lan kalawan barak iku khusus wal kurbu bil ilmi umumun lan utawi para kalawan ilmu ma iku umum bi zuhuri tajalli ma khususun dan kalawan lahir tajalli iku khusus nyaritakeun sifat bareng urang mah hese sebab ieu mah lain kudu dibicarakeun tapi ieu mah kudu dirasakeun okos urang boga kabogoh eta kabogoh nempel di hate urang jadi aya bae tadi hate teu daek poho-poho kacip ku urang biwirna
irung hunung sagalana aya di jero hate okos kuari resep kana cincin eta cincin ka bawa salat aduh luar biasa mun teu batal mah bari salat ge ngagosokan cincin eta lah jadi terlepas tina masalah cinta heula ketika jelema ieu boga rasa cinta bakal poho sagala-gala mantak aya bahasa cinta adalah buta cinta teh urang mah caritana ngan sakadar ka awewe bae urang bogoh ka awewe di belah kidul sedengkeun mun urang dekat ditu ngaliwatan kuburan terkenal kuburan eta asal jam 11 12 ka ditu osok aya ririwa angker luar biasa tapi sugan urang sieun ka ririwa henteu hujan ngelecrek angker nu luar biasa poek listrik urang boga janji jeung ka bogoh urang kajen teuing kumaha ge apapun yang terjadi sekalipun nyawa taruhannya wow eta memperjuangkeun itil kos kitu aduh Gusti ya Allah eta cerita cinta kuari jelema memperjuangkeun dagang karena manehanana nu ditingali teh keuntungan dina perdagangan nyana aya perjanjian nupi untungan walaupun kudu nyebrang gunung nyebrang lautan make udara dan lain sebagainya dilakonan bae teu saeutik nu kudu transaksi di Singapura teu saeutik nu kudu transaksi di Amerika teu saeutik nu kudu transaksi di Belanda demi keuntungan pokona mah wajen teuing kadengikeun layan ngubrus malulu tetep bae kumaha engke wae cinta dunia seperti kitu jelema cinta jabatan hayang jadi bupati nu tilok silaturahim didatangan ku nyana lolondokan ka dieu kudu make pakaian ieu ka dieu kudu make pakaian ieu wih terus baik ternyata tinanya lolondokan jadi bunglon beneran iyalah akibat cinta perlu dibere perlu disanjung terus iya sebuah cinta lamun urang geus cinta ka Gusti Allah kajian kukumaha ge dibelaan bae urang resep jasa berjamaah kebeneran poek listrik di samping eta hujan raja ngaririncik lantaran urang geus kagambar ganjaran 27 pokona tidak mau tahu berangkat bae ka masjid sekalipun ti paleset iyalah karena cinta Gusti Allah melalui salat berjamaah Masya Allah ku cinta mah beak-beak kabeh karena ieu dididik soal urusan batin nyana geus dibere ala kadar celah-celah karasa kunyana tenangna padahal tenang mah lain pinis padahal karomah mah lain tujuanna mah lain tenang lain karomah hiji Allah ngan awalna dibere satu ketenangan sakinah di dieulah manehanana berani mentang mata batur sare nyana hudang batur sebeh nyana lapar batur gagayaan nyana cumplang campling naon ieu masalahna cinta Allah geus teu maelu kajen kukumaha ge dinasehatan ku sasage euy sia kunaon eedanan seuri bae hei sia kunaon atuh ieu bangona walah wae seuri bae sia kunaon atuh beda ti sasari seuri bae sebab naon sebab aya satu kenikmatan nu batur teu jauheun nu hese dijabarkeunana percis kos jelema mimiti kawin jeung nu geulis dipegateun kawin deui jeung nu geulis pegateun deui kawin deui jeung nu moah pohara jasa dipegateun deui celek kawin jeung nu jore masyaallah tetep bae adem ayem
kabeh ngomong sia kunaon ieu pemajikan kaiji kadua katilu kaopat ganulis dipegat-pegateun ari ieu sia mani terus bae ada satu kenikmatan. Aduh hiji telok marah kadua ngusapanana pohara belana ka aing luar biasa ngagairahkeunana jeung nganasehatkeunana ya pokokna mah soal rupa mah kos kitu pokoknya jangan dilihat rupanya tapi isine widih ya rupanya orang pira waduh tapi apem waduh siapa ka apem bayaran pugu bararasi tak apem nah iyalah cinta orang lamun berbicara cinta kos gitulah kuari jelema mencintai cincin udang tipeting batur mata hajud kunaon ngagosokan cincin eta kaman lamun disoting ku urang meureunana diungar lembur bloon biasa ngagosokan cincin tengah peting ku goblok-goblok deui mun pake maca Quran atuh tapi tetep bae cinta cincin Masya Allah disorot deui oh pohara di luhur disorot dihandap disorot padahal kitu-kitu kene bolon budak dibebenjokeun ku nu leuleumpangan di rot cincin digulak digelik digulak digilak digulak di wow cek geus aya seteran ya keur carita cinta cinta wanita cinta dunia cinta cincin cinta kendaraan cinta jabatan bebeakan kitu kene cinta Allah mesti loba nu dikorbankeun. Nah ieu mah kan ngaji rasa nu bantak dididikna lalaunan ku guru thariqah teu bisa sakaligus anu langsung sakaligus tamat mah sugro kubra wah tuh beres tah bagus fotokopi bae ku sia meuli ka ditu ka meranggen aya buku-bukuna bacaan ku sia mentem spelling bisa tapi dididik yeula dideuleu langkah-langkahna didele kekepesanana terhadap dunia dididik dicarekan tingkatkeun ieu kieu kadele mun cara langlayangan mah geus bisa dipaenkeun kudu maenkeunana lantaran ieu langlayangan berat ka buntut teu daek naik kurang buntut dibuntutan berat sabelah ngigir bae berat ka belah dia ngigir bae diopenan talang layangan teh buntutan abeh naik buntutan oh ieu teh miring bae belah dieu kurang diraut deui supaya ngeunaheun teng paenkeun ka dieu nurut ieu guru terhadap murid seperti kitu itulah dididik ieu teh supaya boga rasa bahwanyana didelekeun ku Allah bahwanyana didengikeun ku Allah bahwanyana teh dikanyahokeun ku Allah tak kena boga rasa eta tah pan urang ge ngaji mah geus nyaho malah didengung-dengungkeun disapaekar wujud kidambako mukhalafatun lil hawadisi aduh Masya Allah tapi kalakuan anak kos tungat ngarti kana wujud kirambako aja wayang ngeridit bae wayang main bola di TV terus bae hei ai isya kaunuhu aliman samian basirona mana ai dina bahasa peker mah pohara jasa diberjamaahkeun ku nyano ceramah bisaan jasa saudara-saudara sekalian MZ mah eleh nu mata eleh geus paeh kan MZ na tapi kalakuan kos adu teu ngarti lawan tak teu boga rasa ieu mah deuk dididik rasa supaya ngeunah anu luar biasa maca Quran teh nikmat zikir teh ngeunah maca sholawat teh nikmat ngeunaheun tafakur teh geunaheun sakumaha tadi urang salat Allahu Akbar kemudian ayat tah kuari reungit urang lamun teu ngarti bahwa urang keur jeung Allah eleh kuda mah sesepak war cakna mah teu batal
tapi kulantaran orang ngaji tauhid aing nangtung nang Allah reungit ge hiber nang Allah ketika reungit cocok ka aing nocokna eta menang Allah geus bae nafsu aing teh embungeun digegel reungit ngan aing keur dicoba ku Gusti Allah baik-baik besi aya reungit meureunnanan ieu reungit teu boga parab di mamana meureun parabnya teh kudu di aing ngatur Allah merenanannya supaya sebeheun di aing nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi mah keur ka Gusti lain salat tungtung mah ngobrol jeung reungit eta mah penjabaran mata kieu mah rasa hese dijabarkeunana ketika orang salat Allahu Akbar panas cik watek urang mah embung jasa hareudang teh jahayangna mah tiis ngahiliwir tapi dibere panas perangan ku urang je cek watek dea ieu mah watek ngan aing keur merangan watek deuk jeung Allah aing mah mulai roh ngomong cak roh teh sia mah hayang ngeuneunahan bae hayang tempat anu sejuk dahar hayang ngeunah beuteung hayang sebecak roh atuh eta mah urusanna zahir aing tirok diurusan ku sia iraha aing diurusan ku sia aing teh hayang maca Quran, aing teh hayang nyaho ka harti Quran, aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran. Kusian teu pernah diparaban aing, nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak. Kitulah thariqah. Ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ka awak. Ketika awak urang lapar dahar cakroh tuh sia deui bae dahar. Ketika hees tuh cakro sia deui bae hees aing mah can diparaban-paraban ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing mah hees deui bae cakro iraha sia atuh mere dahar ka aing goblok tolol cakro roge nyarekan ka awak urang ketika urang ngaji babarengan reup hees cakro teh tolol sia deui bae iraha deuk beresna tuh geus pugutun du sia molor keur ngaji ge SB aing deuk ira di parabanana. Tuh, ketika orang maca Quran kakarak menang sayat 2 ayat, aju bae sadaqallahul azim goblok cakro. Tolol. Sia deui bae asal kajen kumaha ge coba ta sadaqallah naon ge. Bener bae, ngopi. Tuh kan cakro teh ya. Tuh sia deui bae. Ai ira di parabanana. Roh marah antap cakro ke di akhirat sia nya dibeulem sia bagai geus dibeulem panjang aing-aingna cakro teh wayahna atuh ieu lah thariqah dibulak dibalik ngeuweuhkeun watek tobeat urang dika Allahkeun supaya leuleus sakumaha halang layangan dipaenkeun ka mana belah dieuna ku guru maksudna belah dituna ku Allah. Ketika datang instruksi ti Allah persis ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq cak Abu Jahal, Abu Bakar, siap percaya kitu kana lamunan Muhammad kana sihir Muhammad. Kitu kunaon? Kamari mah Muhammad masih wajar-wajar keneh. Kuari mah Muhammad bejana mantas di Palestina cenah naik kaluhur lagi ka Sidratul Muntaha. Ya siap percaya leuwih ti eta, percaya Abu Bakar Siddiq. Iyalah iman anu luar biasa. Bandingkan jeung urang titah ulah ngeridit masih ngeridit lah ku guru ge teu kanyahoan ieu tolol teh coba ku guru ge teu kanyahoan ai Allah lah Allah mah gaib ieu toh tu bolot deuk datang ka mana ieu urang ibadah iyalah diperlukeun thariqah teh diperlukeun saat jelema teh ikhlaskeun melalui thariqah teh diperlukeun saat jelema takabur datangkeun thariqah teh diperlukan ketika manehana hubud dunya datangkeun thariqah teh diperlukan ketika jelema ieu kitu hubur riasah yang jadi pamimpin datangkeun thariqah nu matak thariqah teh diperlukan bagi jelema nu deuk ka Allah ketika takabur di thariqah mah ulah sok norekat sia abe ulah takabur sing bener norekat. Ketika manehanana ujub cak thariqah ge ulah sia ujub bae sok geura norekat abeh ulah ujub sok geura maneh teh ko hubul dunya be datangkeun thariqah abeh thariqah teh ngabasmi tentang hubul mal hubul jah hubul riasah nu matak teu kaharti ieu mah norekat onto ongko dagang limbah ongko tojainya norekat onto ongko ngahikmat ongko ti dituna
norekat ongkoh tapi manehana dudunya terus bohong berarti norekat tak iyalah diperlukan thariqah mulai dibersihan melalui lelembutan abeh main lelembutan urang aya latifatul qalbi lelembutan qalbi latifatur ruh lelembutan ruh latifatul sir lelembutan sir latifatul kopi lelembutan kopi dan selanjutnya lamun geus rapi lelembutan lah nu main lamun lelembutan geus main mantep jasa duh asana aing bogoh ka Sarwiti lelembutan main tangaranna teh cinta datang teh mah lelembutan juri gatuh ku situ mah lelembutanna ka Allah lantaran geus diberesan engke dibere firasatul mukmin awas adaku firasah seorang mukmin leuwih tajam tibatan pedang mentek sing hade ka firasatul mukmin mantak mentalah petunjuk ke ahli firasah nah ku ari mah ahli firasah mah ge ahli perosa nah mulai kuari dididik lalaunan perlu puasa perlu henteu nu penting mah eta we ku urang zikir tafakur muraqabah di saat-saat anu ditentukeun ku guru kemudian atuh zikirna don khidmah dan lain sebagainya mulai kuari rada beda ngeunaheun sih dibere ku Allah eta teh geus rahasia hese nyaritakeunana kok lain deui sih rada muringkak bulu asal zikir beng muringkak bulu buah aya juri henteu muringkak buluna lain ieu mah sabulu-bulu kumaha diberena bae ku Allah ku hari asa aya bae teh Allah di dieu teh asa bareng bae jeung Allah mulai tah dengan sendirina ulah boga kahayang bareng jeung Allah tapi engke ketika dibere ngarasakeun sorangan urang mah ibadah bae ulah hayang babarengan jeung Allah mun hayang bakar kahayal ai hayalan mah tuh lain rasa tah mah hayalan ngaran ibadah sesuai jeung aturanana kieu lah dibere jeung henteu urusan Allah nah ku hari kaget jelema lamun ibadah bae terus mulai kok aya kos kieuan dibere kaget ku Allah dibere kok aya kos kieu penasarannya timbullah penasaran di mana datangna teu nyaho kadang-kadang ku puasa ku zikir mah teu datang kos kitu kunaon ku digawe di guru jadi boga rasa ku ngurutan guru dan lain sebagainya rahasia Allah sebab diberena ketika dinolkeun ulah ayana naon ulah hayangna naon eueuhna naon di jero hate maksud urang Allah geus maha uninga aing leuwih nyaho ka maksud sia dibere tet mahal mulailah didinya berbeda jeung batur embung bakalna jeung jelema teh dibere embung bae pokoknya ditanya embung bareng embung hayang sorangan bae mulai mata jelalatan di let eueuh deui atawa denge aya suara makhluk anu kurang dinikmati eueuh deui atawa aya nu perlu disampeurkeun urang teh lantaran muasyarat teu bisa ngajaga eta eueuh deui tidinya lah didatangkeun deui hesena luar biasa lantaran ti mana datangna jeung kumaha eta mah lain pakasaban urang ja urang mah ngan sakadar ibadah doang dibere eta mah hese diusahakeun kurang hayang eta deui Gusti teu bisa tah urusan Gusti abdi keur harita dibere teh keur kumaha karah teu bisa bae kajen ku kumaha ge mulai deui di nol-nolkeun deui nu eta teh ka mana kok ngeunaheun amat nikmat amat hese mungkin saminggu mungkin sabulan mungkin satahun eta mah kumaha Allah bae ngan urang pernah dibere rasa penasaran hayang kadinya bae ulah waka ka Allah hayang ka eta bae terasa eta engke satu saat ketika urang keur nol deui dibere deui mungkin rada kebelan tinu kamari terus tak eta teh embung ngadengikeun suara embung bareng jeung hayang ngonci maneh ulah kaget lamun jelema ngonci maneh di jero kamar eta teh keur ngahayal hayang apansa nah ieu rasana kuari langsung ibadah terus kamari aya ahlul farqi palmaiyah inda ahlil farqi al ilmu wal ihatah wa inda ahlil jami azzat was sifat lantaran sifat moal pisah jeung mausufna ilmu moal pisah jeung alimna
sebab alim teh manit tasofa bil ilmi zaid teh alim kasipatan ku ilmu zaid teh manit tasofa bil ilmi moal pisah ilmu ti zaid sebab ilmu mah sifat zaid adalah joharna atau zatna zat zaid kasipatan ku ilmuna moal pisah di ki zaid ketika jaritakeun zaid kiai ilmuna geus aya di jero eta dia moal aya ilmu misa sorangan ti zaid moal bisa sebab ilmu mah sifat arod ngaranna geus arod mah la tufariku moal pisah sifatna tina mausupna nah iyalah ketika seseorang keterapan kurasa ilmu Allah nyorot apan eta ilmu Allah teh meureun moal pisah jeung Allahna kuari urang boga rasa kadeuleu kanyahoan ku Allah aing ye cek Allah sia di gunung aingna aya sia di leuweung aing aya sia di laut aing aya sia di kota aing aya sia di luhur gunung aing nyaho sia di leuweung aing nyaho sia di laut aing nyaho sia di kota aing nyaho sia di lembur aing nyaho peuting aing nyaho beurang aing nyaho dinu loba jelema aing nyaho dinu sorangan aing nyaho berarti urang kanyahoan bae ku Allah ilmu Allah teh ngalimpudan urang. Nah, urang teh asa ngojai di ilmu Allah sedengkeun ilmu teh moal pisah tina zatna. Kuari ilmu Allah atuh moal pisah ti Allah na ja alim teh ilmu moal pisah ti alimna. Berarti atuh urang teh keur babarengan dina ilmu Allah rasa urang babarengan jeung Allah berarti. Nah, ieu keur carita dua macem indah ahlil parki urang asa ka ihatoh ku ilmu Allah. Ketika orang jadi ahlul jam'i, orang babarenganna jeung Allah melalui zat, melalui ilmu teh tadi. Nah, nu mantak dauhan Allah, ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum. Urang lamun keur tiluan, Allah nu kaopat da selalu bareng berarti. Selalu bareng wala khamsatin illa huwa sadisum, urang limaan Allah nu kagenepna, berarti selalu aya. Wala adna urang kaopat, Allah kalimana, urang katilu, Allah kaopat da min zalik, wala aksar illa huwa mahum. Urang 10-an Allah ka 11, urang 1000-an Allah teh nu ka 1000 hijina, urang 1 jutaan Allah nu ka 1 juta hijina. Dina harti teh selalu bareng jeung sahabat be. Urang sorangan Allah ka 2, urang 5-an Allah ka 6, teu pernah bareng, teu pernah teu bareng. Terus bae berarti urang isin tidinya. Nah, nu mantap ku ari kieu. Lantaran terus-terusan aina makanu di mana bae urang ayana. Qala al-Arif al-Wartajusi radhiyallahu anhu al-ma'iyah bil ilmi umum sifat ma'iyah ku ilmu umum ketika urang boga rasa babarengan melalui ilmu umum teh mah tidinya teh lamun Allah teh rasa bareng bae urang teh ku ilmuna deukeut atuh ka Allah deuketna urang ka Allah ku ilmu atuh teh mah khusus garana wali ngan wal qurbu bil ilmi umum deukeut ku ilmu umum wa bi zuhuri tajalli khususun lamun ku zahir tajalli eta lah khusus kuari kieu urang ibadah bae ka nyayan aya dibere duh rasa nyahona Allah ka urang aya di diri urang cak Allah ulah nanaon sia ku aing dibere ilmu ngan ilmu na beda ti batur ilmu sia kudu dipetakeun nyaho sia petakeun metakeunana bahwa aing teh nyahoeun ka sia pada teh urang boga ilmu urang teh kudu dipetakeun bahwa Allah nyahoeun ka sia ka urang petakeun geura ilmu tak ilmu sia petakeun bahwa Allah teh nyahoeun ka urang ilmuna ilmu Allah urang dibere ilmu kanyahona urang teh bahwa Allah nyahoeun ka urang eta teh anu Allah atuh urang mah teu daya teu upaya teu boga naon asana puyeng cenah kieu emang sia mah puyeng bae perhatikeun urang bodoh ka Allah kuari dibere teu ilmu bahwa Allah teh nyahoeun eta ilmu urang teh dibere ku Allah teh nyahoeun ka urang nang di Allah eta teh leutik duh kos kitu mah umum tah mah kuari kieu aing mere ilmu ka sia mere nyaho bahwa Allah teh nyahoeun ka sia beuki luhur tuh tadi maka karak ge aing mere ilmu ka sia geus
kuari urang boga rasa ku ilmu urang bahwa Allah teh nyahueun dibere kuari ku Allah ditambahan ilmu sia teh petakeun bahwa Allah teh nyahueun ka sia pan eta kudu bake ilmu tah eta ilmu nu eta ge tu nu kahiji nu kadua enang ti Allah tah eta belai dihayal ku rasa kuari ku kos kitu doang mah tak kuari kus kitu doang mah eta mah umum asal urang ngaji tauhid kebal aya ner-neran tapi wabi zuhuri tajalli khususun ketika terus bae ilmu urang teh nganyahokeun bahwa Allah teh nyahona Allah ka urang teh maka ilmu nak bahwa Allah nyaho ka urang teh eta menang ti Allah geus urang teh leupas tina ilmu henteu di aku ilmu eta teh danu Allah setit catungtung ilmu eta di aku eta teh hijab pengakuan urang antara urang jeung Allah moal zahir Allah lepaskan gerak ieu urang dibere ilmu ku Allah ilmu eta teh jangan nyahokeun bahwa Allah teh nyahueun ka urang ta eta ilmu eta teh nu Allah ketika eta ilmu di aku eta hijab ka Allah moal aya tajalli ka jadi gau sebab di aku satungtung urang ngaku berarti eta halang nu mantak lamun aya kiai ya tah budak so amat sia nyaho alpiah ge panti aing kiai jauh ke Allah sia geus so amat pan sia nyaho Johar Makmun nyaho mantek teh ngaji ti saye guruna ye sia nyaho kalip bengkok teh ti aing di aku kumanehanana hijab jauh jasa jeung Allah kana jan nyana jadi kiai sia bisa baca Fathul Muin ingat menang di saha ieu guru sia ieu bere berkat atuh aing hormat atuh kusiapan aing teh guru sia tidak teu bisa maca Fathul Muin jadi bisa gara-gara aing tah eta teh ilmu ti aing eta lah hijab antara dirina jeung Allah pikir bakos kitu bae nu mentek lamun jelema teu norekat wow make di radio di televisi di orbitkeun hadirilah pengajian kilatan di pondok pesantren Asupendia orang di jero dagang karung nah eta teh kos kitu teh bagus cek ahli tarekat teh sebab aya sebuah pengakuan jauh ka Gusti Allah sanajan cek syariat mah masalah untuk syiar ngan di akhirat jauh nyawa jadi boga ganjarannya henteu hadirilah pengajian Alpiyah Fathul Muin dan lain sebagainya bulan puasa sampai tanggal 20 dengan uang mitah 5 juta eta mah kiai dagang ilmu syiar dikaradiokeun dikatelevisikeun di selembaran dan lain sebagainya salah henteu demi syiar cak ahli thariqah salah moal meunang ganjaran sebab aya sebuah pengakuan hijab antara dirina jeung Allah tuh banyak berbagai tingkatan-tingkatan nah kuari marasa ya we Allah teh melalui ilmu ti kelekep ti ilmu Allah ya aing benta dibentakeun ku Allah nyahueun aing peureum dipereumkeun ku Allah nyahueun aing udang diudangkeun ku berarti Allah nyahueun aduh aing teh kelekep dina ilmu Allah persis sakumaha urang kitu di laut urang silem di laut kaharep ka tukang kagigir kabeh cai laut kaluhur ka handap cai laut ieu ge urang ti kelekep dina ilmu Allah kaharep ka tukang kagigir kaluhur ka handap ilmu Allah tika lekep dina ilmu Allah ambalayah keneh tah nu kos kitu mah loba keneh ya Allah eta ge geus hese jasa sih ulah nganggap ngambalayah ulah ieu mah keur carita nu ka Allah loba tah nu kitu mah menteknya nama beuki sieun bae ka Allah titita ngredit ngabiri gidig kita asup ka Golkar embung sakumaha deuk kaseuneu sieun ka Allah sieun nu kos kitu diajak ka pendopo bae embung sia bae embung aing mah pokona nu penting mah usia masuk kitu bae aing datang mambung ka pendapat tapi berkat mah tetep kiriman jiblon mah jelema nah ieu geus beuki apik beuki sieun kunaon eta rasa dikajahokeun ku Allah beusi salah ambalayah tapi ketika nyana leupas teu di aku ieu kicep nu Allah denge nu Allah ambe nu Allah rasa sakabehna nu Allah urang mah eueuh tatadina ge aya diayakeun ku Allah engke ge eueuh berarti ayana urang mah lalagaan nu ayana hakiki mah Gusti Allah geus bae boga rasa eueuh bae urang leng
majzub ngaranna katarik hate kana ayana Gusti Allah. Majzub ngaranna nu kos kitu teu boga rasa dirina aya nu mandak keur majzub kitu mah nyana edan katarik rasa ku Gusti Allah. Nah ieu teh ya kajeun teuing nyana teh salat keur edan Allah. Kadang auratna kadeuleu majzub ngaranna dihampura ku Gusti Allah sebab keur majzub jaku Allah ditarik rasana. Karena ngaranna teh engke teh bebak kok cager dititah ku Gusti Allah kembali ke masyarakat. Nah eta teh geus dibere ku Gusti Allah tajalli kadeleuna gunung lain gunung tapi Allah laut kadeleuna lain Allah lain laut tapi Allah tangkal lain tangkal tapi Allah tajalli eleh kabeh ku Gusti Allah sebab ieu dunya ayana lalagaan tadina eueuh kuari aya ti eueuh ka aya nu ngaayakeunna Allah sanggeusna aya nung naon ngaranna utar atur Allah geus kadeuleu ombak laut diatur ku Allah nu kadeuleu lain ombak lautna tapi Allah nu ngaturna gunung luhurna ieu nangaluhurkeun Allah lain gunungna nu kadeuleu aturan Allahna ditajalikeun ku Gusti Allah geus kabeh nu kadeuleu teh ieu teh lain dunya tapi nu nyieun dunya ti eueuh ka aya ti aya ke eueuh deui berarti ieu mah lalagaan percis kos kalangkang bae nu aya ke mah Allah ditajalikeun ku Gusti Allah blak ieu lah nu hese ieu lah pangkat kutubul aulia wa tajalli khususun wa dzalika wallahu a'lam bissawab.